Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Mangga mang atuh mangga sing hati-hati di jalana geus kitu mah Mang Diman ngaleos indit pikeun balik ka lemburna ninggalkeun imahna Juhana sepanjang keur lempang atawa lumampah nyorang jalan anu keur di sorangna. Kadenge Mang Diman ngagerendeng ngomong sorangan, tetela lain Juhana geuning anu ngalakukeunana sabab beda rasana kana hate aing oge teu wasa rek nyaritakeun pamaksudan lantaran sieun nyalahan. Bisi Malik teh suka keteh jangju uju sabab dipitnah ku diri aing. Tambah eueuh buktina anu kuat teh jadi bingung teu manggih tungtung ke ceramah ye kudu kumaha pipet aing nya. Mang Diman anu kakeunaan ku sihirna Juhana antukna jadi bingung sorangan mikiran eta kaayaan. Malah bete karasa jog anjog ka lemburna Mang Kasam terus aya karep hayang nyimpang ka imahna sabab geus lila teu tepung. Manehna jadi aya maksud arek nyimpang ka imahna sakaligus sugan meunang laratan anu pasti sugan di antara tilu lembur anu sadesa teh aya jalma anu muja kasiliman atawa munjung tukang ngawadalkeun budak. Sabab keukeuh Mang Diman boga kayakinan anakna aya nu ngawadalkeun keur mah memang nya aya nu ngawadalkeun ngan can nyaho ku saha-sahana ngajadikeun Mang Diman teu boga bukti anu kuat. Dirina bingung dina nangtukeun sikep tapi dina keur kitu Mang Diman ngadadak ceulina rancung waktu ngadenge aya sora anu ngageblig leumpang dina lengkahna anu panjang tarik sarta nimbulkeun getaran kana lemah anu keur ditincakna ku Mang Diman harita. Disusul ku sora aki-aki anu minta tulung blig bil. Eta sora teh datangna ti belah kaler malah eta sora teh dipirik ku sora anjing anu babaung ti kajauhan jeung seorna angin anu ngagelebug manisea. Duka kunaon tina rasa keung teh betimbul rasa kepanasaran naon sora anu ngageblik harita. Da sorana oge keur mah teu pati jauh teh tepat-tepatan tapi Mang Diman mangsa neangan eta sora teu wani sembarangan nembongkeun diri sabab keukeuh sieun antukna bari kukurubutan kanu buni nyumputkeun diri sarta nalika nepi ka palebah jalan anu loba rungkun jeung imah-imah warga anu carang tingali aya tangtungan hiji butah awakna bagedod hejo beteungna bucitreuk jiga semar huluna botak culina rebing awakna dibuligir make kakawat wungkul kahandap ramo-ramo leungeunna tembong sareukeut kukuan meuni paranjang neker. Mang Diman nepokeun ti tukang bari nyumput kahalangan ku rungkun-rungkun bari awakna ngagibrig jiga anu paranas tiris tuurna nyorocot leuleus ampir ngagedebru labuh lantaran sawan ningali aya makhluk gede nyatana buta hejo teh. Umur-umuran atuh ningali anu kitu mah meureun
ngagerem eta buta nangtung yang hareup ka hiji imah panggung tur di jerona kegerowokan minta tulung lantaran soak kadenge anu ngagerem di luar terus seri mani ngageleger sarta nyebut ngaran anu boga eta imah. Aku Saleh keluar Indonesia. Ayo gerak keluar. Ayo dewek datang arek mancet hulunya nih. Horeng eta buta teh keur nong toyong Aki Saleh salaku pupuh lembur. Ari pangeusi lembur jika anu nyaho di luar teh aya makhluk jeung sora pikasieun mata karita suwung bangun taya pangeusina nyerumput di mana masing-masing. Allah, iya nih di luar aya buta hejo udah ke kami ngarah-ngarah kami. Cek Aki Saleh ngomong ka Nini Saleh. Nini Saleh kaget kok eta kejadian keur sare oge kapaksa hudang sabab reuas ku Aki Saleh anu lumpat nubruk panto nepi ka rujat. Baru diudak buta tuh naon dasana naon kesalahan bana nepi ka di arah-arah ku buta segala gening. Kade buah-buah tadi waktunya. Kade buah-buah tadi waktunya lasuluh di pasir aya anu kabadug bari sing silar teu sing singlar. Nini Saleh hariwangeun bisi Aki Saleh ngabadug jurig bari teu amitan heula kanu ngageugeuh tempat nalika keur ngalasuluh. Duka tuh teuing atuh manehna dararasan mah di mana-mana oge kami teh darapoh babacaan jamitan ampun teuing tulungan abdi Gusti. Beungeutna Ki Saleh jeung Nini Saleh katara kot ka sepa pias jiga mayit bekating ku sieun jeung soak sabab imana di tetangan buta. Nah, sirana doa gola kala luar ieu mah rek diratakeun rejeng lemah. Dewek masuk ke madolo bon kodo mayannya deh langsung dijerai mah. Aki Saleh buta hejo anu bangun gemeseun ke Ki Saleh kadenge nyarita deui sarana munggu handaruan. Tapi Aki Saleh ngawani-wani maneh nembalan kana sora eta buta. Hei, sekadang buta, kami terbuka salah aja deh. Kalau ya adek itu rajin kasih jauh, seberang ke Palembang itu, bari mawa kurupuk. Cek Aki Saleh. Nah ari parat nyarita kitu eta buta kadenge ngegerem sarta ngangkat suhunan imahna Aki Saleh kudu leungeunna bangun anu hampang pisan jigana bae eta buta teh nafsueun. Kurang ajar ngadonusir ka aing sia nyeneh manusia. Wah, gep geriwil. Sanggeus imah Aki Saleh diangkat sunanana dipindahkeun geriwil bae awak Aki Saleh diangkat ku eta buta kaluhur. Awak Aki Saleh ku eta buta ngan ukur sagede peureup patingalina jeung hampang dikeupel ku sabelah leungeunna anu meber meh sagede nyiru. Sedengkeun Nini Saleh mah kacaturkeun deui kumaha soakna nalika anu jadi salaki dirau ku eta buta langsung harita keneh teu inget deui di bumi alam. Ampun, sekadang buta lepaskeun kuring ulah dipaean. Aki Saleh ngalengis pikawatireun hayang dilepaskeun ku eta buta. Tapi buta teu bisa diolo pamaksudana tetep melaksanakeun niatna hayang ngabisna sa Aki Saleh. Teu bisa manusia nyaneh memang kudu pae ku ngaing dulu.
dihakan siapa yang ilop-ilop pokoknya batuan ngusik karena ketenangan Eropa ngaing Aki Saleh paparing kelan nawakna waktu dipencet kota buta anu terus dangah kaluhur sirahna bari carangap singgutna. Awak Aki Saleh diangkat kaluhur arek dihuapkeun waas sungut buta anu carangap teh meh sagede lawang sumur asup jelema tujuheun. Jerit Aki Saleh ngajerit tungtungna las suara Aki Saleh teu kadenge deui sorana sabab geus diteureuy ku eta buta hirup-hirup. Terus anggeus naon anu dipimaksud hasil kadenge eta buta teh seuri handaruan bari ngaleos ninggalkeun eta tempatan. Mun di jelema mah ngarasa bungah meureun pamaksudna hasil. Mang Diman anu tadi ngabandungan kana eta kejadian mungguh moal percaya mun seug teu ningali langsung ku panuhna sorangan. Imah Aki Saleh coplok suhunanana dipindahkeun ku eta buta sarta pangasihna diteureuy hirup-hirup. Aneh Mang Diman sanajan hate mah tetep sieun tapi sukuna beti gaya nu ngagerakeun jeung penasaran hatena hayang nuturkeun eta buta ka mana leosna. Mang Diman teu malire kana kaayaan wanci anu beuki peuting bae harita terus leumpang nuturkeun lengkahna eta buta ti kaanggangan. Jag urang tunda heula mungkin dilajengkeun deui. Thank you.